Pamirsa sadayana ujung patepang deui sareng simkuring Alicia dina acara Warta Sunda. Di dieu simkuring bade ngaduikeun warta anu tos disiapkeun, nyaeta warta bunderan anu caket kantor pamerintahan Kabupaten Bandung. Warga Kabupaten Bandung katinggal bingung ku ujug-ujug aya bunderan di parapatan pamerintahan Kabupaten Bandung. Langkung jentrena bade dijentrekeun ku rencangan simkuring anu tos aya di lokasi kajadian. Mangga Kang Sahrul tiasa ngajentrekeun kaayaan di lokasi. Wilujeng sonten wargi-wargi soreang abdi nuju di bundaran Caket, tepatna di kantor Kabupaten Bandung. Abdi di dieu nuju bade ngawawancara salah sahiji warga sekitar bade naroskeun terkait bundaran nu aya di stopan Caket Kabupaten Bandung. Tapi bade naros-naros kan warga. Abdi tos sareng tukang ojek nu aya di sekitar bade tumaros aya di bundaran ieu. Apa wios abdi bade tumaros teh naon? Paminami Bapak saha? Persoalan tinu bundaran ieu sekarang sababna aya bundaran kan satu acan nama aya bundaran ku setepan tah sababna aya bundaran ieu teh kunaon Pak? Anu pertama barengan lantas karena soalnya dalam bundaran ya cabut soalnya saya mau terobos lah. Oh mun atur nuhun atuh Pak nya punten abdi tos ieu bade ngarosan. Baik warga-warga soreang, abdi serahkeun kembali ka studio. Atur nuhun. Nya hatur nuhun ka Kang Sahrul anu aya di tempat kejadian. Teras sakitu wae warta ti simkuring. Hatur nuhun.